Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ila masyayikhina wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu sareng ari rahmatna Allah. Wassalamu sareng kasalamatan ari kasalamatan ala sayyidina eta muga tetep kajunjunan urang sadayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalul ibadi anu janten pang abdolna ti pirang-pirang hamba Allah. Wa ala alihi sareng kulawargina Kanjeng Nabi wa ashabihi jeung ka pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi ulil bahjati anu ngagaduhan kasayang. Al bahjati al hasani warrasyadi jeung anu jadi pituduh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Ari sholawat teh maknana tergantung ti saha sumpingna. Saumpamina sumpingna ti Allah maknana rahmat, sumpingna ti para malaikat nyaeta istighfar, sang sumpingna ti sadaya kaum muslimin wal muslimat eta maknana doa. Kunaon pandangan sholawat li khabarin karena ayat hadis kullu kalamin la yubda'u fihi bi dzikrillahi ta'ala summa bis sholati alayya fahuwa aqta, bahwa sakur pada ucapan cariosan dari kawitan dina eta kullu kalamin bidzikrillahi ku eling ka Allah jeung kumaoskeun sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta teh ibarat jalma anu satwa anu potong alias teu sampurna. Wa in kana dha'ifan yu'malu bihi fi qada'il a'mal. Bahkan ayat di hadis wali khabarin man shalla alayya fi kitabi lam tazal malaikatun tastaghfiru lahu madama ismi fi dalikal kitabi. Ari saha jalma sholat ta maca sholawat siman alayya ka kami fi kitabi dina tulisanana sarana lam tazal ta eureun saha al malaikatu malaikat tastaghfiru eta nyungkeun pangampura malaikat lahu pikeun si man shalla alayya
madama dina salagi langgeng naon ismi ngaran kuring bidzalikal kitabi dina eta kitab. Eta kunaon dina kitab saena urang teh seratan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahikeuna janten hiji wasilah kami urang sadayana kenging pangampura ti Allah. Nalangkungan para malaikat anu nyuhunkeun hapunten ka Allah pikeun jalma-jalma anu teu liren-liren maca sholawat atana binyerat dina bukuna nyaeta kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ari sholawat? Ari sholawat teh rahmatuhu al-maqrunatu bit-ta'dhimi. Rahmatuhu al-maqrunatu bit-ta'dhimi. Rahmatuhu al-maqrunatu bit-ta'dhimi. Eta makna sholawat. Rahmat Allah nu disarengan ku ngagungkeun. Ngagungkeun ka saha? Ngagungkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari rahmatna Allah sareng kasalamatan eta pamugi ka junjungan urang sadayana baginda Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha ari Kanjeng Nabi teh afdalul ibadi anu janten pang abdol-abdolna pang unggul-unggulna ti pirang-pirang hamba Allah. Eta Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi teh jami nu pang unggul-unggulna ti pirang-pirang hamba Allah. Ae bitaqdirin minallahi ta'ala la bisababi ziyadati kamalatihi. Tegesna kunaon Kanjeng Nabi kalau berjami upang unggul-unggulna. Unggulna Kanjeng Nabi bitaqdirin minallah nya kumunggulkeunana Allah. Kumunggulkeunana Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la bisababi ziyadati kamalatihi. Unggulna Kanjeng Nabi Muhammad sanes ku sabab tambah-tambahna kasampurnaan Kanjeng Nabi Muhammad nyalira. Naonana kaman bilanganana au kaifan atawa naon wae halna an kamalatihim tina kasampurnaanana pirang-pirang ibadah. Janten jelas bahwa Kanjeng Nabi Muhammad kalebet jami anu pangunggulna teh nyaeta kumunggulkeunana Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sareng ka kulawargina. Saha ari kulawargi Kanjeng Nabi? Ari kulawargi Kanjeng Nabi teh makna ali, makna keluarga Kanjeng Nabi teh hiji aya tilu. Hiji aya makna ali kulawargi Kanjeng Nabi makom doa. Ari makom doa mah nyaeta sakabeh jalma mukmin sanajan sok dosa. Sakur-sakur jalma mukmin kalebet kana alihi kulawargi Kanjeng Nabi. Dua, makna alihi kulawargi Kanjeng Nabi teh nyaeta makom zakat. Saha makom zakat teh? Makom zakat aya tilu pendapat. Hiji pendapatna Syafi'iyah, di golongan Syafi'iyah.
makna alih ti golongan Syafi'iyah mah nyaeta Bani Hasim sareng Bani Muthalib. Nu kadua pendapatna golongan Malikiyah nyaeta Bani Hasim wungkul teu sareng Bani Muthalib. Nomor katilu makom zakate nyaeta pendapatna golongan Hanabilah nyaeta eusikna aya 5 makna alih teh. Hiji nyaeta Bani Ali, 2 Bani Ja'far, 3 Bani Aqil, 4 Bani Abbas, 5 Bani Haris. Eta makna ali dina makom zakat. Nomor kedua, nomor katiluna nyaeta makom madah mindal haq. Saha nu kalebet kana makom madah nyaeta sakur-sakur jalma anu takwa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ashabi jeung ka pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi ulil bajati war rasyadi. Saha ari ashab teh? Ari ashab teh jamu sahibin, jamana tina lapad sahibun. 2 baris dirinya kahana. Wal muradu bis sahibi huna as-sahabi ayat 2 baris dirinya. Saha al ashab teh wa huwa man ijtama'a bi badanihi mu'minan binabiyyina sallallahu alaihi wasallam ba'dal bi'sati fi hali hayatihi kullin fi mahalin ta'arufi. Bahwa nu dimaksud sahabat dirieu teh wal muradu man eta jalma ijtama'a anu kompal siman bibadani ku badana ku awakna siman mukminan barina iman kasaha iman binabiyina kana bi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'dal bi'sati dina sabadana diutus Kangjeng Nabi fi hali hayati kullin dina tingkah kahirupan saban-saban saurang fi mahali ta'arufi dina tempatna silih kenalan. Eta disebutna sahabat. Kunaon pangna sahabat disebut ulil bahjati? Sabab sahabat itu penerusna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu neraskeun estafet Kangjeng Nabi nya tangtosna nu leuwih awal nyaeta para sahabat mata disebut lagi ulil bahjati ay hasan nu ngagaduhan kasayang war rasadi jeung ngagaduhan petunjuk. Kata Nabi nu sakalian petunjuk nu jadi petunjuk pituduh. Wa ba'du jemina sabada maca bismillah alhamdulillah sholawat sinaran salam ieu upami langkung tartil mah dina alhamdulillah oge maknana teh aya salapan alif lam aya lapan alhamdulillah maknana teh aya salapan lil istiqra lil ahdi
lil jinsi dina setiap hiji nate aya tilu lil istihqaq, lil milki, lil ikhtisos. Jadi lil jinsi lam lil istihqaq, lam lil jinsi lil milki, lam lil alif lam al lil jinsi lam lil milki jantan seueur lil ikhtisos pokona aya salapan tak ke bapak mau dikupas dina eta target nutaminah lah nutaminah wa ba'du fayaqulu maka teras ngadios saha al abdu hamba Allah al faqir anu banget butuhna atawa loba butuhna ila rahmati rabbih kana rahmat pangerana itu fakir al muta'ali anu mahaluhur Muhammadu Syafi'i al Fudali tegasna Muhammad putrana Asy-Syafi'i al Fudali nu bangsa Fudali nami lembur nami daerah Asy-Syafi'iyu anu bangsa madhab Syafi'i qad sa'ala nyata parantos nyuhkeun nikah kuring saha ba'dul iwani saparina pirang-pirang dulur saagama an u'allifa kana yen ngaran kuring risalatan kana hiji risalah fit tauhidi dina masalah ilmu tauhid fa ajabtu teras ngawalar kuring hukama bil ikhwan ila dalika kana an u'allifa risalatan nahian barina nu ngamaksud nahwal alamati Syekh Sanusi kana saumpamana pendapatna Syekh Sanusi al-alamah nu seueur ilmuna kana pamaksadan pendapatna al-alamah anu seueur ilmuna Syekh Sanusi fi takriril barahini dina netepkeun pirang-pirang dalil goiri ani kajaba sanyana kuring arta itu ngadatangkeun kuring bidalili kana dalil bijani bil madluli kalawan tina arah-arah nu didalilan wajitu jenambahan kuring hu kana iku dalil taudihan kana ngajelaskeun atanapi mertelakeun li ilmi karena nyahona kuring bikusuri hadza qolabi karena kurangna kaieu anu nyupri naon nyupri an u'alli risalah supados agak ngarang karena jadi salah fajaat maka teras datang hadir itu risalah bihamdillahi kalawan muji Allah putar pelawakan lepai fajaat teras datang ras jadi bihamdillahi kalawan muji ka Allah subhanahu wa ta'ala naun risalatun hiji risalah mufidatun anu berfaedah nu bermanfaat walitakrima jeung kana netepkeuna perkara fiha nu aya dina itu risalah
fiha walitak ini majeng karena tetap kenana perkara fiha eta tetap dina itu risalah majidatun ari anu harus anu agung wasama itu jeung ngaranan kuring ha kana itu risalah kifayatul awami kana kifayatul awam naon hartosna teh kacukupan pikeun jama-jama anu awam fi madina perkara yajibu an wajib itu ma alaihi kana alaihi kaitu awam kifayat awam min ilmil kalami tina nyahona ilmu kalam wallaha sareng ka Gusti Allah wungkul ta'ala as'alu nyuhungkeun pitulung abdi aya nabi minta abdi mangga nyuhungkeun abdi aya paakan aya muga ngamanfaatkeun Allah biha kana itu risalah wa wajib ari Allah hasbi eta dat anu nyukupkeun ka kuring wa ni'ma duh pohorana nikmat di Allah al-wakilu anu maparing kanikmatan musannif saparantosna ngaoskeun ikawit basmalah dikupas hamdalah dikupas sholawat kali salamna dugikeun ka sadaya basa lajeng musannif ngadugikeun alasan kunaon panna ngaran kana ieu risalah kunaon panna ngandit kana ieu risalah. Ternyata fayaqulu al-abdu al-fakir rahmati rabbi yang nyarios hiji hamba Allah ieu ku tawadukna pengarang kitab tawaduk tanda anjeunna teh al-fakir ila rahmati rabbi saur ieu musannif abdi teh jami anu kacida pisan langgeng butuhna atanapi seueur butuhna tingali dina sarana aida imul ihtiyaji au kasiruhu tegasna langgeng butuhna ka Allah au katiruhu atawa seueur peryogina ka saha kana rahmatna Allah saha atu al-fakir teh Muhammad putrana Syafi'i anu bangsa Fudhali anu bermadhab ka Imam Syafi'i anjeunna nyarios fayaqulu qad sa'alani ternyata aya nuhungkeun ka abdi ti sapalina dulur-dulur abdi saagama nyaeta supados ngarang kana ieu risalah. Naon ari risalah teh tina sarahna tinggal anna risalata mastamalat ala masaila qalilatin min panin wahidin aya wal mukhtasaru mastamala ala masaila qalilatin min panin au pununin wal kitabu mastamala ala masaila qalilatin au kathiratin min panin au pununin. Ari risalah teh nyaeta perkara nu ngurung kana pirang-pirang masalah anu saeutik tapi tina hiji pan. Risalah perkara nu ngurung kana pirang-pirang masalah anu saalik tapi hiji pan
seperti dina kitab Kifayatul Awam ieu kunaon musannif nyarioskeun angku alifa risalatan nyebatkeun kana risalah karena ieu risalah pirang-pirang masalah anu wungkul dibahasna tina hiji pan nyaeta pan ilmu tauhid satu pan. Aya deui mukhtasar da kelahirannya di urang sakanya mukhtasar aya risalah aya kitab itu beda-beda. Namun ari mukhtasar mah nyaeta perkara numurung kana pirang-pirang masalah anu alif nusa alif tapi lain tina bisa tina hiji pan atawa tina pirang-pirang pan. Ari selama hiji pan mukhtasar mah bisa tina hiji pan bisa tina man pirang-pirang pan. Berarti sakur-sakur risalah kalebet kana naon mukhtasar, tapi teu setiap mukhtasar kalebet kana naon risalah, karena bisi wae palebah mukhtasar ngabahasna man pirang-pirang pan dina hiji mukhtasar dina hiji kitab. Contoh misalnya dikupas dina kitab A disebutkeunana dina kitab A aya fikihna aya tasawufna, berarti kan lain ukur fikih. Aya pan anu lain bisa wae fikihna tasawufna tauhidna ya kan. Aya deui kitab mastamala ala masaila qalilatin au katsiratin min fannin au fununin. Upami kitab bentenna sareng mukhtasar ari mukhtasar masalah anu saalin risalah oge masalah anu saalin, tapi upami kitab mah masalah anu saalin au kasiratin atawa masalah anu loba. Maka lamun kitab geus mencakup kana mukhtasar mencakup oge kana risalah. Lamun mukhtasar ngan wungkul mencakup kana risalah teu mencakup kana kitab. Lamun risalah teu mencakup kana mukhtasar teu mencakup kana kitab. Tah piwara ngadamal kana ieu risalah. Nu mana ieu risalah teh fit tauhid ngabahas dina urusan-urusan masalah ilmu tauhid. Nyuhungkeun kasa ka Muhammad Syafi'i Al-Qudhari supados nyusun supados ngarang kana ieu risalah anu khusus ngabahas ilmu tauhid. Kumaha kamantenanana Syekh Muhammad Syafi'i Al-Qudhari fa'ajabtuhu ila dzalika nahiyan nahwal alamati Syekh Sanusi. Maka Syekh Muhammad Syafi'i Al-Qudhari anjeunna nyubadanan kana naon panyuhungkeuna eta ti Ba'dul Ikhwan bari sesuai bari sesuai ngamaksud kana sakumaha anu disampaikeun ku pendapatna Imam Sanusi. Fi Taqriril Barahini dina netepkeun pirang-pirang dalil. Tapi sadari dina netepkeun pirang-pirang dalil teh anjeunna teh naonnya nambihan deui penjelasan atanapi nambihan deui dalil anu sanesna ti luar pendapatna Syekh Sanusi karena ilmu anu dimiliki ku kersana Syekh Muhammad Syafi'i Al-Qudhari. Jadi hampir sami tetapi sani sareng pendapatna Imam Sanusi ya mung anjeunna nambihan deui kana dalil-dalil bagi pendapat-pendapat anu sanesna. Kunaon pangna ditambihan bi usuli hadzal talabi karena kukurangna anu nyupri maksudna kulemahna kailmuan Ba'dul Ikhwan tentang ilmu tauhid. Nah, arti akhirnya ditambihan deui. Sanes berarti kirang di Syekh Sanusi oge mun ditambihan deui supados lengkap karena mungkin teu sadayana pendapat Syekh Sanusi dina ieu kitab Kifayatul Awam dikupas.
Pajaan sarengsena kitunya alhamdulillah nu akhirna terlaksana hadirlah ieu kitab Kifayatul Awam nu mana ieu Kifayatul Awam saur mantena karena naonnya katawaduan mantenana ieu teh kalabat kana risalah anu ageung manfaatna nu ageung manfaatna bari di mana dina ieu risalah teh netepkeun kana pirang-pirang perkara anu agung. Ku hal sakitu eusina tina perkara anu agung teh nyaeta perkara anu wajib dikanyahokeun, anu wajib kauningan ku jalma-jalma ku bakul ikhwan memahami kana ilmu kalam, memahami kana ilmu tauhid. As'alu ayyan fa'abiha wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Makanya saur mantenana nyarios mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan kamanfaatan kana ilmu nu diaos dina ieu kitab Kifayatul Awam dina ieu risalah lantaran anjeunna nyaeta jami numpang hade numpang sae-saena anu diangge tempat sumrah pasa al-wakil, tempat sumrah ya pasrah ka Allah Subhanahu wa taala anjeunna dan anu ageung jeung seueur nikmat. Nah, i'lam annahu yajibu ala kulli muslimin. Berkaitan dengan masalah sakumaha nyubadana Syekh Muhammad Syafi'i Al-Fudhali anjeunna di dieu teh nyubadanan kana pamintana panyuhkeun ba'dul ikhwan sahinteuna mantenana tos nyumponan kana 4 poin sebagai tina salah satu syarat antara rukun tina ngarang kitab, ngarang risalah. Mana wae hiji di antara kewajiban kangge sadayana para pengarang baik risalah atanapi mukhtasar atanapi naon kitab sahenteuna aya sababaraha anu kedah diserat. Poin kahiji nyaeta dina setiap karangan kudu nyebatkeun nami pengarangna. Tujuanna supaya biasa dipertanggungjawabkeun atau supados urang uninga kana karya saha pengarang ulah kieu siga urang naon nya ulah jauh-jauh lah, ulah jauh-jauh. Urang menang ilmu teh di saha gitu. Nete apa di sana tamawi syaratna teh wayahna cantumkeun nami nyantumkeun nami Syekh Muhammad Syafi'i Al-Fudhali lain mantenanana bade ujug ria tapi karena memang tugasna supados anu milarian ilmu terang alias biasa mempertanggungjawabkan dina sanad kailmuan nu diaos ku urang sadayana. 2 nyaeta nganamian karena anu dikarangna atanapi karyana. Namun namina Kifayatul Awam. Ya namina. Nomor katiluna nyaeta tujuan anu dikarangna. Tujuan kita pilih opsi pamentana alasan namanya alasan tujuanana supaya kaum muslimin wal muslimat uningan karena aqaidul iman, supaya kaum muslimin wal muslimat uningan kada Allah jeung sifat-sifatna Allah, uningan ka Rasul jeung sifat-sifatna Rasul, uningan kana akidah sam'ihan, uningan deui kana perkara anu mungkin ayana mungkin nah maka eta diantawisna lajeng ilang kanyahokeun ku anjeun anau kana sanyana kalakuan jeung tingkah yajibu wajib
ala kulli muslimin kasakur-sakur jama muslim. Naon aya ripayeun nganyahokeun itu muslim kulo muslim. Khamsina akidah, khamsina kana 50 naonana akidatan akidah pirang-pirang akidah. Wa kullu aqidatin jeung ari saban-saban aqidah yajibu eta wajib alaihi ka kullu muslim. Naon aya ripayeun nganyahokeun muslim laha kana itu aqidah dalilan kana dalilna ijmalian anu bangsa ijmali au tafsirian atawa anu bangsa dalil tafsiri. Peryogi kauninga hei dulur-dulur bahwa wajib kasakabe jalma muslim nganyahokeun kana pirang-pirang akidah anu 50. Nu mana akidah nu 50 teh sifat wajib di Allah sabaraha? 20 sifat anu mustahil di Allah sabaraha? Jadi sabaraha? Sifat anu wajib di Rasul sabaraha? 4 sifat anu mustahil di Rasul sabaraha? Jadi sabaraha? 48. Terus hiji anu wenang di Allah naon? Bilu kulit mungkin ini 4 hiji deui wenang di Rasul naon? Jumlah kali 50 nu 50 ieu wajib kauninga ku sakabehna jalma muslim. Wajib kauninga. Bahkan tewungkul uninga kana akidah anu 50 melainkan wajib aya para dalilan ijmalian atau tafsirian oge wajib uninga kana dalil-dalilna baik dalil ijmali atana dalil tafsiri. Wajib uninga naon ari dalil ijmali? Ari dalil ijmali mah huwa al-ma'juzu dalil ijmali antafsirihi wada'i subhi. Kata Nabi mun di dieu mah aya dina sarah nama al-ma'juzu an bayani wajhi dilalatihi ala wajhil maktubi au andab ima warada alaihi minasyabhi. Jadi dalil ijmali teh wa al-ma'juzu an tafsir wa subhi naon? Dalil anu apes tina ngajelaskeun ayatna Allah jeung teu mampu nolak tina nyarupakeun ka Allah eta dalil ijmali. Beda aya dalil tafsiri mah berarti sabalikna mampu ngajelaskeun kana naon? Kana ayatna Allah kalayan dalilna bari nolak tina pemikiran atanapi hujjah anu matak nyarupakeun ka Allah. Eta dalil tafsiri. Ieu lamun dalil tafsiri mah secara terperinci. Dalil ijmali mah geus simpel singkat. Ari Allah aya ayat. Naon dalilna? Oh ayatna ieu makhluk. Malamun makhluk aya Allah aya tuh. Lah pokona mah aya apa geus itu. Saya kalau tanya lieur ka ieu mah. Eta dari ijmal geus aya. Naon dalilna tah ieu aya makhluk. Ku sakitu teh eta geus asup dalil naon? Ijmal ngan teu bisa ngajelaskeun beraneka ragam pendapat atau beraneka ragam komentar berkaitan dengan masalah ayatna Allah. Eta. Tuh sekali deui wajib kasadayana jamaah muslim uninga kana aqaidul
iman nu jumlahna aya 50 plus wajibna lain wajib apal hukum tapi wajib nganyaokeun kana dalilna jon kidam mukhalafatul hawa ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman ayat sami'an basiran mutaliman ayat kebelang beda jeung sakabe anu anyar dia tuh wajib uningan baik dalil ijmali atau nabi dalil tafsir. Kumaha aing lam abi apana kana dalil ijmali unggul? Kumaha kami abi terangna kana dalil tafsir unggul berarti kan anu berat dalil naon? Tafsir. Nu berat itu memahami kana dalil tafsir apa kana dalil tafsir nyaho kana dalil tafsir. Wa yushtaratu qala Jumarios sahabaduhum sapalina para ulama. Saha sapalina para ulama teh Ibnu Ishaq. Yustaratu disyaratkeun naon aya arifa yang nganyahokeun itu kullu muslimin ad-dalila kana dalil at-tafsiriyah bangsa tafsiri wajib syarat nanti apa kana dalil tafsiri lakin tetapina lakin jumhur tetapina ari pendapat kaseseueuran para ulama ala annahu kana yen sanyana eta tetep menurut jumhur ulama yakfi eta cukup. Namun ad-dalilu nyaho kana dalil al-ijmaliyun bangsa ijmali cukup nyaho kana dalil ijmali oge. Likulli aqidatin pikeun saban-saban akidah pirang-pirang akidah min hadhil khamsina tina ieu anu 50. Saur sebagian ulama qala ba'duhu nyaeta di antawisna Ibnu Ishaq disyaratkeun yustaratu kudu nganyahokeun dalil tafsir. Saur tadi sadaya muslim kudu apa kana aqaid pirang-pirang aqaidul iman, pirang-pirang akidah 50. Plus nganyahokeun kana dalil ijmali jeung nganyahokeun kana dalil tafsir. Sebagian ulama berpendapat di antawisna jumhur ulama berkaitan sareng masalah kedah uninganna kana dalil tafsir. Disyaratkeun kudu nganyahokeun dalil tafsir. Tapi kitu oge menurut jumhur ulama kaseseueran para ulama pikeun akidah anu 50 eta cukup ku nganyahokeun dalil ijmali. Jadi sok Ibnu Ishaq mah dalil tafsir wajib uningan. Tapi kaseseueran para ulama ku dalil ijmali ieu tos cekap. Ya, ku dalil ijmali oge tos cekap. Ala annahu yafi ad-dalilu al-ijmali li kulli aqidatin min hadhil khamsina.
Eta di antaranya. Wa dalilu jeung ari dalilna at-tafsirun bangsa tafsiri misalhu ari contohna itu dalil tafsir. Ida kila eta di mana-mana dicarioskeun ma eta naon adalilu ari dalil ala wujudihi kaya kana ayatna Allah taala ingkana malun Allah ayakula ari ngajawab itu mas'ul ari mas'ul teh nu ditanya aya sa'il aya mas'ul sa'il anu nanya idkira mad dalilu sa'il berarti ngajawab ngawalor ta mas'ul teh naon hadihil makhluqatu ieu pirang-pirang makhluk ayana ieu pirang-pirang makhluk payak kulo teras nyarios lahu ka itu mas'ul saha asailu anu tumaros al makhluqatu ari ieu pirang-pirang makhluk dalatun eta jadi ciri ala wujudillahi ta'ala kana ayana Allah ta'ala ayana makhluk kena jadi ciri karena ayana Allah Ta'ala min jihati imkaniha tina jihad ayah atau konganna itu makhlukot non kongan teh ayah jenteuhna au min jihati wujudiha atau tina jihad ayana itu makhlukot ba'da adami dina sabada gaul payujibu tuluy ngajawab itu mas'ul hu kasail wa imma di dalam yujibu jangan pon di mana-mana tengah jawab si mas'ul hu kasail balkola barita nyarios itu si mas'ul lahu kasail hadhil makhluqatu ari ieu ayana pirang-pirang makhluk pakot ngumpul walam yakin jeung teu apal itu si mas'ul ditanya teh min jihati imkaniha tina jihad kongana makhluk au juliha atau tina jihad ayatna makhluk ba'da ada dina sabada ulun payuqalu maka dicarioskeun lahu pikeun itu mas'ul naon dalilun ijmaliyun dalil bangsa ijmali wa huwa jeung ari itu dalil ijmali kapin eta nu cukup indal jumhuri mungguh jumhur ulama kali enak aya arifan apa kana dalilnya apa kana dalil hiji Ibnu Ishaq wajib kan apa kana dalil tak susili jumhur kafa bil ijmali ya dalil bahwa barohim pirang-pirang dalil ijmali atau dalil tafsiri cek Ibnu Ishaq itu syaratnya kudu nepikeun apal kana dalil-dalil tafsir tapi cek kaseuseurang para ulama cekap kuninga kana dalil ijmali cekap kuninga kana dalil ijmali saur kaseuseurang para ulama kumaha carana bedakeunana wa dalil at-tafsir misal ya contohna teh contoh dalil tafsir dalil ijmali mah tadi sabaya kan ditanya ya Allah aya mana aya Allah cik naon jadi bukti tanda aya Allah aya ieu makhluk teh nah ari aya makhluk teh kumaha makhluk Allah gitu nya
atawa nah aya nama sabab dimimitian ku atau kumaha. Pokoknya nama ayat geus mah kota tanya pisan mah ini kepet pulang balik ke cangkang gaduh lah dieu pisan. Pokoknya nama ayat geus eta dalil ijmali akhirnya dirinya mampu menjawab tetapi tidak mampu untuk memaparkan. Kan kitu oge geus dianggap cukup. Sejumhur ulama beda jeung cek Ibnu Ishaq. Kudu apalkan dalil naon? Tafsir maka supaya uninga atuh gambarna siga kumaha dari tafsir siga kieu. Jadi ya misal ida kila mad dalilu ala wujudi ta'ala. Aya naros sa'il nanya. Mad dalilu naon ari dalilna ala wujudi ta'ala kana aya naon dalilna yen nandakeun Allah teh aya. Cik ari Allah pasti ari Allah da atawa ngaran. Ada ngaran dina dan tidak saha dan Allah sanu apa yang ngaran kadat Allah teh mari sipo tuluy ngajawab dari Allah teh aya naon dalilna hadihil makhluqatu ayana ieu pirang-pirang makhluk tuluy eta saeu teh nanyakeun deui ayu qala hadhil makhluqati benar ayana ieu makhluk bari ngajawab kasail ceuk eta sail teh ceuk eta nanya teh naha ari ayana makhluk dalatun ala wujudillahi ta'ala naha ari ayana makhluk teh jadi dalil kana ayatna Allah tina jihad inkana makhlukot karena makhluk diciptakan ku Allah itu mah Allah kan manusia rek diciptakan manusia teu diciptakan lain urusan urang atas teh manusia diciptakan jeung teu diciptakan lain urusan urang eta urusan saha Allah maka Allah aya cirikna ayana ieu mah tuluy kieu kumaha lamun makhluk ieu eueuh berarti Allah teh eueuh oh tetep Allah naon aya nah aja kita make aya makhluk ieu mah ngajadikeun bukti pikeun zaman-zaman nu teu mampu nyorang kana ayana Allah tah makhluk teh moal pati-pati aya lamun Allah nyiptakeunana anak pun nyiptakeunana rek nyiptakeun jeung teu nyiptakeun lain urusan urang dicontohkan ke jalan bapak ngadamel gorengan ngadamel gorengan bala-bala pasti tanya hari ingin bala-bala hari hubung aja oh ayah mana iya bala-bala kan aja alas iya bala-bala aja mau mungkin ayah bala-bala menurut ini kan ini nanti pamukul tuluy beda bala-bala eueuh pamukul jadi eueuh pamukul nyai nama ayah kuliah eueuh bala-bala manusia diciptakan ku Allah atas Allah ayah cirina mah nah halamun tema manusia diciptakan ku Allah jadi eueuh tetap Allah mah ayah katos dan nyiptakeun Allah ka makhluk mah imkanu moh kersani Allah maka kunaon aya fi mungkin otak Allah nyiptakeun kana sagala sesuatu teh nya eta barang anu mungkin teu pas teu wajib Allah kudu nyiptakeun jelema imane sah ngatur-atur pangeranna Allah kudu nyiptakeun gunung ente saha Allah kudu nyiptakeun langit ente saha Allah aya cirina ayana manusia kumaha manusia teu diciptakeun ku Allah aya tetep aya nah geuningan da urusan nyiptakeun malah urusan urang urusan saha Allah atas
Jelas deh. Ya tadi ulah ku peda bala-bala atau kalian dianggap jadi naon? Dianggap jadi nasihat itu. Nah ari Allah ayat tina jihad. Kongangna Allah nyiptakeun makhluk atawa teu nyiptakeun makhluk atawa ayatna Allah teh tina jihad peda manusia dimimitian ku Allah heula. Tuluy we aya, jadi we Allah teh aya. Nah kusab kitu. Dewe ngajawab, pokona mah makhluk we. Eta mah dari naon? Ismali ngaruang mampu ngajawab, bisa ngajawab karena pertanyaan nu tadi tegasna yang jadi dalil karena ayana Allah teh tina jihad in kana sakali deui. Nu jadi dalil karena ayana Allah teh tina jihad in kana. Tina jihad imkanuha, lawan imkanul makhluqat. Tina jihad konganna Allah ngayakeun makhluk jeung konganna Allah ngeuweukeun naon? Makhluk. Tah mun bisa ngajawab nepikeun ka kitu teh kakak tinggalan dalilna dalil tafsili. Oh, mata kieu ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha atau min imkanil makhluqat au min jihati wujudiha ba'da ada. Nah ayana Allah teh tina sabab Allah ngeresakeun atau nabi mungkin ngayakeun makhluk jeung ngeuweukeun makhluk atawa ngayakeun ayana Allah teh peda makhluk dimimitian ku heula. Karena Allah mimitina berarti anu nyieuna berarti aya we Allah. Jadi mun Allah saterusna berarti mah Allah teh jadi naon? Allah. Nah, eta. Jadi tina jihad in kana makhluk diciptakeun ku Allah antara aya jeung takaren eta kalabatna kana dalil si oh jelas ade si Allah ayana hadikan ai kebarudak cukup kurang teh hadir makhluk wa tada daging tidak langsung yo teuing dan langsung macam mau ngaji teh lalieur kana sirana oge nu ngapoe ngaji teh nu labodre ka dieu nah makana kan cawdak mah dari ijmali heula we dari ijmali bahkan talaran heula dalil nya geus dalil ulah dawan dalil kakarek kena kana ibtida mulai dari ijmali tuluy mah ngeureuyeuh niki mau ujuk-ujuk bisa langsung lihai Valentino Rossi ke latihan motor mati kasun ayeuna we geus jago loba ti kasun itu apa ben sakitu wa anna taqlidu jeung anapun ari ngaran taklid wahwa jeung ari itu taklid ayyarifah eta yang nganyahokeun muslim al aqaidah kana pirang-pirang akidah al khamsina anu 50 aqaid 50 walam ya'rif jeung teu apal itu muslim laha kana itu aqaid dalilan kana dalilna ijmalian nu bangsa ijmali atau tafsiran atau anu bangsa tafsiri. Namun dalil ijmali al-mahjuzu tadi an tafsirihi wajabni subhihi dan subhatihi kade subhihi. Tawang dina salahna naon al-mahjuzu an bayani wajhi dilalatihi ala wajhil matlubi aw an da'i ma warada alaihi minas subhi. Sabaliknya pasti dari tafsiri sabaliknya dari ijma. Pantalapa teras narima beda pendapat saha al ulama pirang-pirang ulama bihi dina taklid. Naon ari taklid teh ya ari taklid ngaran taklid teh nyaeta jalma anu apal kana akidah aqidul iman anu 50 tapi teu apal kana dalil-dalilna
baik dalil ijmali atanapi dalil tafsiri. Eta naon? Golongan jamaah anu taklid. Iman nage iman taklid eta teh. Terang kana sifat anu wajib di Allah, sifat anu wajib di Rasul, sifat nu mustahil di Allah, mustahil di Rasul, nu jaiz di Allah, nu jaiz di Rasul, tapi terang kana dalilna. Nah, kumaha kedudukanana? Kedudukan keimanan jalma, keislaman jalma anu imana iman taklid. Maka faktalafal ulama fihi, para ulama berbeda pendapat menanggapi tijama-jama muslim anu imana iman taklid ngan wungkul apal kana aqaidul iman tapi teu apal kana dalil-dalilna. Kumaha wae? Faqala teras nyarios sahabadum sapalina ulama. Nyarios sapalina ulama. La yakfi teu cukup naon at-taqlidu taklid. Teu cukup iman taklid teh. Wal muqallidu jeung ari jamaah anu taklid kafirun eta teh kaasup keneh golongan kafir Allah karim. Wadahaba jeung berpendapat ilaihi kana itu layakti saha Ibnul Arabi wasanusi. Syekh Ibnul Arabi jeung Imam jeung Syekh Sanusi. Wa aqala jeung manjangkeun atau memperpanjang Imam Sanusi Isarhil Kubra dina syarah kitab Al-Kubra fi raddi dina nolak alaman kajalma yaqulu anu ngomong si man bi kifayati taklidi kana cukupna iman taklid. Lakin nukila tetapi na ditukil naon ana sanusia sanyana sesanusi roja'a eta kembali bedok, roja'a bedok kembali Imam Sanusi andalika tina pendapat nala yakti. Wa qala sanyarios Imam Sanusi dikifayati taklidi kana cukupna iman taklid, sahna iman taklid. Lagi tetapina lam naro teu ningali kuring bi kutubihi dina pirang-pirang kitabna Sanusi ilal kaula kajaba kana pendapat bin adami kifayatihi ku eueuh kacukupanana itu taklid. Kadang-kadang baca heula. Baca di nomor. Menanggapi terkait masalah iman taklid, sebagian ulama di antaranya Syekh Ibnul Arabi sareng Syekh Sanusi berpendapat bahwa iman jalma anu taklid henteu cukup sehingga iman jalma anu taklid atau jalma anu iman taklid di hukuman masih kafir.
di hukuman masih kafir. Wal muqallidu kafirun wa dhahaba ilaihi Ibnul Arabi was Sanusi. Tetapi wa aqala fi Syarhil Kubra, ternyata kacariosan Imam Sanusi teh Sanusi teh diperpanjang dina kitab Kubra, dina sarana kitab Kubra, bahwa ternyata anjeunna pernah kembali atawa nyabut deui tina fatwa anu nganggap Imam Taklid naon kafir. Tapi saur ieu musannif ningali dina karya-karya mantena teu aya pendapat eta teh. Teu aya pendapat lakin lam naro fi kutubihi ilal qaula bi ada bi kifayati. Nu kapendak teh ngumpul naon nu tadi we tetap kaya naon kafir mentaklid Ibnul Arabi Sanusi berpendapat la yakti taklid teh cukup iman taklid teh tegasna masih kayak dianggap kafir. Aduh cilaka ini cilaka ieu kecida. Maka dina keterkaitan pendapat la yakti at-taklidu terjadi sababaraha pendapat para ulama anu menyatakan antara iman taklidna teh sah atawa teu sah. Poin kahiji aya nu berpendapat iman taklid berpendapat tentang iman taklid. Poin kahiji teu cukup alias teu sah imanan, berarti masih jadi dianggap kafir. Wah, ekstrim. Nu kadua, iman taklid di hukuman sah tapi doraka kalawan mutlak. Dua, iman taklid itu dianggap sah, artinya teu kafir, tetap sebagai jamaah muslim, jamaah mukmin tetap. Ngan dorakana mutlak reka jalma nu mampu mikir kana ilmu tauhidna, kana dalilna, atawa teu mampu mikir kana dalilna. Dua. Tilu, ya kalau muktamad, ayo kalau muktamad ini sah imana, kalau kuat sah imana jalma nu taklid apal kana aku ilmu iman tapi teu apal kana dalil-dalilna, baik dalil ijmali atau tapi dalil tafsiri. Ngan beda mun mampu mikir nganyahokeun kana dalil-dalil aqaidul iman, tapi teu mikir, teu daek ngaji, teu daek ngaikhtiaran supaya nyaho, maka doraka hukumna. Ngan lamun teu mampu siga nini apa teu dalil ijmal teh Allah bubar ngaji oge geus semua matakeun abi kudu nalar, abi kudu mikiran geus ini mah geus aki-aki mah geus tinggal ngemut ibadah sing khusyuk gitu ya. Jadi mun pangaosan yang ibu-ibu mengajarkan tentang kematian tentang padilah amal gitu. Mus mengaku ini teh kudu apa? Lamun itu apa? Gus juga kabayang teh, aduh aing bakal jadi ahli neraka, aing jadi kasuper kafir, urang teu apa? Wah, geus sakelak. Maka nu kadua, mun teu mampu berpikir atawa nganyahokeun kana dalil-dalilna, maka terjadi dosa. Di kaum katilu mah sah imana ngan lamun eta jalma mampu berpikir bari teu mikir doraka
ngan lamun teu mampu berpikir nepikeun ka tengah di abad teu nyaho teu doraka. Ahlussunnah wal Jamaah. Opat, iman taklid di hukuman sah bari teu doraka kalawan mutlak, berbeda jeung poin kadua. Teu doraka kalau buat rek ngan rek mampu mikir itu mampu mikir pokokna mah sah. Eta kadua. Kaopat sabalikeun tina poin kadua ngan katilu eta kaul mu'tamad. Wa qala kisahil kubro Sanusi memperpanjang tadi penjelasan dina sarah kitab Al-Kubro dina ngadebat ka ulama anu nyaritakeun yen iman taklid teh cukup. Namun aya hiji tukilan anu nyarioskeun yen Imam Sanusi kembali tina eta pendapat, narik deui kana eta pendapat. Jeung ngadawukeun yen iman taklid teh cukup. Imam Sanusi teh kitu. Dan beda saparantosna naon musannif nyupri lakin lam naro fi kutubihi ilal qaula bi adami kifayatihi. Eta ternyata saur musannif mah Syekh Muhammad Syafi'i Al-Fudhali teu kantos mendakan dina kitab-kitab karyana Syekh Sanusi anu menyatakan iman taklid cukup. Jadi cek Imam Sanusi mah tetep iman taklid teh naon kafir. Cek Arabi oge Ibnu Arabi naon kafir. Baca. Lakene soliyo kene. Muqaddimatun hari ieu eta persiapan atawa pembukaan. Ilang kanyaokeun ku anjeun anna fahmal aqaidi kana sanyana nyaho kana pirang-pirang aqaid al-khamsina 50 al-atiyati anu bakal datang. Ya tawaqqafu eta ngadago itu fahmal aqaid ala umurin kana pirang-pirang perkara salah satin anu tilu. Al-wajibi tegasna wajib akli wal mustahili jeung mustahil akli wal jaizi jeung jaiz akli. Ya peryogi kauningan ku anjeun yen memahami kana aqaidul iman anu 50 teh nu bakal dibahas ayeuna kapayun eta teh kudu apal heula kana 3 poin. Hartina moal ngarti kana akidah anu 50 kecuali ngarti heula kana 3 poin. Manawa 3 poin teh hiji wajibul akli, 2 mustahilul akli, 3 jaizul akli. Urang kudu paham heula kana naon disebut wajib, kana naon disebut mustahil, kana naon disebut jaiz jeung akli. Cek akal. Fal wajibu maka ari wajib jeung akal wa ari itu wajibul akli alladzi eta anu layatasawaru nu teu bisa kagambar fil akli jeung akal naon adamuhu eueuhna itu lagi ai la yusadiku tegasna teu ngabenerkeun naon al aqlu akal bi adamihi karena eueuhna itu lagi wajib. Mana kata hayuji seperti menggon atau butuhun lil jami pikeun ngajirin
ai ahduhu tegasna nyokotnya asal kata maksudna mah cicingna itu jiring. Kodron kana ukuran minal pirogi tina lolowong kosong. Wal jirmu jeung ari jirim kasajari eta seperti tangkal wal hajari jeung seperti batu. Faidah qala maka di mana-mana ngomong laka ka anjeun sasa suniji jalma. Ana sajarota kana yang sanyana tangkal lam takut. Eta teu bisa nyicingan. Teu bisa nyopot, teu bisa nyicingan maksudna. Itu saja mahalan kana tempat minal ardi ti bumi masalan saumpamana. La yusadiku eta teu ngabenerkeun naon aklu ka akal anjeun bidzalika ku itu kaol annas sajarata lam takhud mahalan. Li anna ahdaha kana sanyana cicingna itu sajarah mahalan kana tempat wajibun eta anu wajib. Ai la yusadiku tegasna teu ngabenerkeun naon al aqlu akal bi adamihi kana eueuhna. Mahal tempat cicing. Wajib jeung akli. Ari wajib jeung akal teh nyaeta perkara nu teu bisa kagambar ku akal dina eueuhna. Tegasna wajib ayana teu kaharti ku akal dina eueuhna berarti wajib ayana. Cek akal teh wajib ayana lamun eueuh teh teu kaharti. Tegasna akal teu ngabenerkeun kana eueuhna eta perkara. Contoh salah satu contohna seperti menggona pikeun jirim atawa nyokotna eta jirim kana lolowong kosong ai jirim kieu. Ari jirim teh kamari dikupas aya dat aya jirim. Ya, ulang ini aya dat aya jirim. Ari jirim mah nyadar. Oh, ari dat mah can tantu jirim. Ai jirim teh naon? Bung klekan dan degan bentuk. Arifin nyadar nya jirim. Dan arifin dan iyana jelemana arifin. Bari ngabentuk. Oh, socana kecina-cinaan. Dah. Ya, salirana arif jirim ngabentuk. Aya deui dak tapi teu ngajirim. Saha? Allah. Allah ngabentuk. Lamun Allah ngabentuk kumaha pandangan Allah? Ante ngajirim. Sakur-sakur jirim eta dak, tapi teu sakur-sakur dak eta jirim. Nah, garis bawah ya. Garis bawah ya. Ya jirim mah ngabentuk. Contoh tangkal. Tangkal atau batu. Ari tangkal jeung batu teh teu kahati ku akal lamun eta tangkal teu cicing dina tempat sabutuheunna tangkal. Moal mungkin ayeuna tangkalna badag diameterna 1 meter, ari liangna ngan 20 cm mungkin moal. Berarti eta tangkal teh dak jirim butuh kana lolowong kosong saukurna eta tangkal leuwih teuing
Oh yang itu runtuh. Ya. Contoh. Dia jirim. Ya. Butuh tangkal. Butuh karena lolowong kosong. Saukuran mana eta tangkal. Lamun liang sagede dinya butuhnya disakit. Ajar liang badak, itu mah ketutupan. Goyang, liang leutik moal asuh. Katos, sehingga teka harti, teka gambar lamun tema aya tangkal, eueuh tempatna. Teka harti ku logika lamun aya jirim teu butuheun kana lolowong kosong. Teu butuheun ka tempat teka harti ku akal. Maka akal tidak membenarkan. Akal tengah benarkan karena eueuhna tempat pikeun jirim, pikeun tatangkalan. Hartos. Jelas? Nah itu disebut wajib. Disebut wajib akli. Disebut wajib akli. Ari jirim atau perkara anu jempul ya, jirim. Jadi ya, jirim mah butuh karena lolowong kosong. Lolowong sapaseuna. Lolowong sapaseuna sakitu-kituna sapaseuna. Ya. Maka nu kaasup kana jirim teh hiji aya nu berbentuk jamadat. Naon cenah? Jamadat, naon ari jamadat? Jauharun ghairuna min jamadat. Jamadat jauharun ghairuna min. Naon jauharun ghairuna min teh? Jirim anu teu ngagedean. Jamadat jauharu ghairuna min. Jirim anu teu ngagedean. Contona batu. Ngagedean moal. Nggak bisa gitu. Cenah ngaleutikan diparok. Cenah ngaleutikan katinggal naon? Cai gitu ya. Ada asli kok enggak gitu. Itu bisa gedean mati. Dua, nabatat. Naon ari nabatat? Jismuna min ghairu mutaharrikin bil iradati. Tulisnya. Jismu namin ghairu mutaharrikin bil iradati. Nabata. Naon hartina? Jisim jirim nu ngagedean ngan henteu usik ku karepna sorangan. Teu usik ku karepna sorangan. Contoh tatangkalan. Kajian usik ke tempat anginnya. Usik sorangan enggak? Ente ngagedean oge akurnya. Karena aya pengaruh sejen. Dicebor. Terus itu batu dicebor ngagedean moal. Eta nabata. Jisim jirim anu ngagedean ngan henteu usik ku kahayangna sorangan. Contohna tatangkalan. Tilu hayawanat merkati. Naon hayawanat? Jismuna min hasasiyun
mutaharrikun bil iradati jismuna min hasasiyun mutaharrikun bil iradati. Naon hartosna jisim akana pijirim nu ngagedean tur ngabogaan pangrasa kalayan usik ku karepna sorangan. Jirim jisim nu ngagedean nu ngabogaan pangrasa tur usik nanti ku kahayana sorangan. Contoh sato domba, sapi, sapi ngagedean teh ngagedean ngabogaan pangrasa boga lapar bisa ada ngerti. Sampai hayam lapar bisa ada nyilung tok ketau ayo mau di kabencet ngomong ayo bukan pangrasa tur usikna ku kahayana sorangan ya yang manehna usikna teh do opat insania naon insania hampir sama dia gampang jismu namin hasasiyun mutaharrikun bil irodati sayyid hayawanat ngan tamahan natikun naon maksudna jisim jirim anu ngagedean sarta ngabogaan pangrasa bari usikna ku kahayang sorangan tur boga akal. Contohna iblis ya, contohna jamada, contohna batu, nabata, contohna tatangkalan, hayawana, contohna domba sesatuan, insaniat, contohna Idris. Di Idris teh terencangan itu eta wajibul akli kagok wal mustahilu. Jadi wajibul akli mah atuh ulangi naon wajibul akli alladzi la yatasawwaru fil akli ada munut teu kagambar ku akal dina nah seperti tatangkalan teu kahar lamun tempat jang nyicinganana. Jelas teh? Pasti tangkal butuh karena tempat sapaseunana, lorong sapaseunana. Sehingga mungkin eta tangkalan aya we antang-antangan tangkalan di ngapung sorangan. Moal aya tempat. Wal mustahil jeung ari mustahil cek akal, ngaran mustahil cek akal. Ari itu mustahil cek akal alladzi eta anu la yatasawwaru nu teu kagambar fil akli dina akal naon wujuduhu ayatna itu lagi ayla yusadiku tegasna teu ngabenerkeun naon al aqlu akal diwujudi kana ayatna lagi. Faida pola maka di mana-mana nyarios saha qailun jalma nyarios ana jirmal pulani sanyana jirina pulan holin eta nu kosong anil halkati tina usik wasukuni jeung cicing maan barina bareng la yusadiku tah moal ngabenerkeun naon al-luka akal anjeun bidalika kana itu kaon
li'anahul wa'u karena sahnyana kosongna itu jirim anil harokati tina usi wasukuni jeung tina cicing mustahilun etanu mustahil karena mustahil la yusaddiqu moal ngaeta moal ngabenerkeun naon al-aqlu akal anjeun bil wuqu'ihi kana tumibahna itu hulu hulu teh kosong antara usik jeung cicing hulu kosong antara usik jeung cicing wa wujudihi jeung kana ayatna hulu usik jeung cicing ulangi wajib jeung akli naon perkara nu teu kagambar dina eueuhna jelas tadinya teu kagambar dina eueuhna moal mungkin tangkal eueuh tempatna eueuh lahanna moal mungkin aya tangkal pasti aya tempatna sapasina tangkal pasti ayeuna mustahil kumaha ari mustahil wa alladzi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu perkara nu teu bisa kagambar ku akal dina pada eueuhna sehingga akal moal narima moal ngabenerkeun lamun eta perkara aya contoh. Mana contohnya? Ayat bulan. Contohnya peri. Eta peri teh holin anil harokati wasukuni. Peri teh teu cicing, teu usik teu cicing. Barang teu usik teu cicing kati teh. Peri teu usik ya kan? Tecicing kieu itu kumaha bari teh maan barina bareng mustahil lamun aya jirim berbarengan antara usik jeung naon jeung cicing maka mustahil ayatna usik jeung cicing berbarengan di peri namanya mustahil nya jelas mun kieu mah peri cicing berarti usik eueuh teu usik bener teh peri usik kulantaran usik berarti peri teu naon teu cicing moal mungkin peri teh nya usik nya naon moal berbarengan cenah si eta bieu usik bieu mah waktu aya mah geus usik tadi mah cicing bareng teu usik cicingna kapan henteu usik heula tuluy cicing nalika keur waktu usik cicing eueuh nalika keur waktu cicing usik eueuh maka moal aya mustahil aya antara usik jeung cicing berbarengan di jalan jelas kulantaran mustahil la yusaddiqu aqlu kabidarika maka akal moal ngabenerkeun kana terjadina kosong di antara usik jeung cicing akal moal ngabenerkeun kana ayatna berbarengan antara usik jeung naon jeung cicing ku akal ge geus moal ka hati udud ngenyot jeung teu ngenyot bisa bareng teh ngenyot jeung teu ngenyot bisa bareng teh udud kenyot itu berarti lamun keur ngenyot teu ngenyot teu miluan nyot-nyot di kenyot arti ya sorry kaset jeung goreng nih hubungannya kasetnya goreng moal hubung kaset geus berarti goreng di pabung teu ka hati pabung goreng tah kitu geus wah teu ka hati pabung goreng pun sebaliknya teu ka hati
dis kaset. Itu Allah ya kali. Puntennya dari semua punten mahal. Teka hati Risma gelis jika kita pakai adil. Risma. Ini Risma teh singkatan remaja Islam Masjid. Halus Risma remaja Islam Masjid. Ya benarnya Risma remaja Islam Masjid. Ini mustahilnya, jelas mustahil tak? Mustahil ayatna usik jeung cicing maan berapa? Nalika keur kiceup bentak eueuh. Nalika keur bentak kiceup ayat teu bentak jeung kiceup na hiji. Kieu angkat selain kiceup eta. Atas. Hah? Artinya Terakhir. Wal ja'i jeung ari anu ja'i wa eta jeung ari ngaran ja'i wa eta ari ja'i alladzi eta anu yusaddiqu anu ngabenerkeun naon al aqlu akal diwujudihi kana ayatna lagi tarotan sakapeung wa bi adami jeung kana eueuna itu lagi ukhra dina balikan anu sejen Aijaiz naon la yusadi alladzi yusadiqul aqli biwujud dihi ngabenerkeun akal kana ayatna wa bi adami jeung kana eueuna kaharti jeung akal dina ayatna kaharti jeung akal dina eueuna rek aya rek eueuh kaharti alias narimakeun akal ngabenerkeun akal seperti kumaha kawujudi waladin seperti ayatna budak lijaidin pikeun jaid boga budak katos boga pemajikan pokoknya faida kola maka di mana-mana Coca-Cola Faidah kola maka di mana-mana cuma rios saha qailun jaman nyarios anna Zaidan kana sanyana Zaid lahu eta tetep pikeun itu Zaid waladun ari budak jawaja tah ngameunangkeun naon akluka akal anjeun sir kodalika kana ngabenerkeunana itu qail atau kaul lamun anu ngobrol kieu ari teh ari ega teh putra saha ega teh putra saha itulah ega ari ina putra saha putra Arifin ari ina putra saha putra Arifin cik akal nanti menerima mah jelas nerima ya ibu budak mah begitu kan budak tanda kutip geus kawin gitu sekali aya di ngomong kieu wa idza qala anna Zaidan la waladalahu anna Zaidan kana sanyana si Zaid la walada eta teu gaduh putra laun dikeun itu Zaid jawaja tah ngameunangkeun naon akluka akal anjeun si kodalika kana benerna eta kaul Arifin nikah jeung Anida tuluy gaduh putra ngaranna Gina Kahati katos kahartos ye dina putra saha putra Arifin putrana Nida Arifin jeung Nida kawin tapi teu boga budak Kahati kan henteu nyatu Kahati nah hadir we Kahati eta mah kersaning kalong rek diciptakeun budak rek teu diciptakeun budak lain urusannya nih kurang mah aya Arifin ngarsa boga tugas teh ngompa Anida tugasna di kompa anak pun melendung jeung teu melendung kempes di eta mah lain urusan Arifin jeung urusan Nida urusan jarum waduh eta mah urusan Allah katos teh Arifin jeung Nida kawin boga budak kaharti akal oge membenarkan
teu protes. Arifin jeung tidak kawin tuluy teu boga budak oge nya akal teu protes alias membenarkan ayana budak di Arifin jeung membenarkan lamun Arifin oge teu boga naon atas jaiz eta. Nah, fawujudu waladin maka ari ayana budak li jailin pikeun jaed wa adamu jeung eueuhna walad jaizun eta anu wenang bisa terjadi bisa tidak terjadi bisa aya bisa kulantaran wenang yusaddiqu ngabenerkeun naon al aqlu akal biwujudihi kaya kana ayatna itu walad wa adami jeung kana eueuhna walad. Jelas ya wajibul akli aya mustahilul akli aya jaizul akli. Naon wajibul akli nu teu kaharti eueuh. Nah contona eueuh tempat pikeun jirim tatang kawan. Setiap jirim pasti boga tempat. Atas kedua mustahilul akli teu kagambar dina ayatna seperti ayat usik jeung cicing berbarengan teu kaharti moal dibenerkeun ku akal teu kagambar masih gambar-gambar di dalam puyeng profesor cipang gambarkeun nya usik nya cicing kumaha hiung anger mustahil jelas. Nomor katilu aya anu jaiz. Naon anu jaiz teh bisa aya bisa eueuh ayatna diterima eueuhna diterima seperti jalma antara boga budak jeung teu boga budak. Heuh sakitu da eunga doaan jami'an. Min dawatin la yustajabuna rabbin fa'ana